Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda kitab Qurratul Uyun halaman 38. Masih ngajelaskeun adab-adaban ngaduhul atanapi adab-adaban ngajima, terutami kanggo panganten baru atanapi panganten nu geus bari. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabid dukhuli, sareng eta tetep tina sapalihna adab-adaban ngaduhul aedon deui ma ari perkara asyara anu geus ngisarahan ieu kinazim lahu kana ieu ma bikaulihi kudauhan kinazim. Jadi ti antarana adab-adaban atanapi tata kramana ngajima, tata krama ngaduhul teh di antawisna sakumaha nu dinadomkeun ki nazim. Saur ki nazim wa ghuslu kal yadaini wa rizlaini fi aniyatin minha pahaka waqtafi wa rasuhu fi kulli ruknin ja fadha wukital ba'sa wa doro wa gosluka sareng ari ngumbahna anjeun al yadaini kana dua leungeun warizlaini sareng suku dua fi aniyatin dina hiji wadah minha ti jaujah pahaka maka eta nyokot anjeun waqtapi sareng turut anjeun warasuhu sareng ngawurkeunana cai fi kulli ruknin dina saban-saban tihang imah atawa dinding kamar jaa datang ieu rasuhu pahfad maka kudu ngariksa anjeun ngajaga anjeun haka jaujah ukita maka diraksa anjeun al ba'sa kana siksaan wadoro sareng kamadaratan. Jadi termasuk adab-adaban dina tata krama adab-adaban ngajima tanapi ngaduhul. Jadi seorang suami teh ngumah heula suku duana nu jadi pamajikan, leungeun duana di kumah, suku duana di kumah dina hiji wadah nu hiji itu pangumahkeun ku suami terutami panganten baru ya tah kudu nurut anjeun santos gitu. Terus ieu cai nu dina wadah bari aya bacaan-bacaan tadi teh dikepretkeun ieu cai teh di dinding kamar terutama juru-juru kamar. Nah sabab bisi di eta kamar teh aya setan teu katingali ku urang bisi nyaksikeun ningalikeun tah dikepretan ku eta maka bakal kabur ieu setan. Angna dibaca eta teh pahfadha riksa ngajaga anjeun suami kanu jadi istri eta teh ngarah diriksa nu jadi suami jeung istrina tina bahaya tina siksaan sareng diriksa dijaga tina kamadaratan. Maksud 2 tadi saur musonib pa akhbaro maka ngaberitakeun ki nazim rahimahullah annahu sanyana kalakuan sareng tingkah
yutlabu eta disuprih mina jauji ti suami aidon deui waqta duhuli dina waktu ngaduhul qabla ayadha samemeh yen nenden ieu si jauj jadahu kana leungeunna jauj ala nasyatiha kana munanna ieu jaujah naon ayag sila yen ngumbah ieu jauj torpa yadail rus kana tungtung dua leungeunna ieu panganten warizlaiha sareng dua sukuna ieu jaujah panganten istri bimain kucai pi aniatin dina hiji wadah. Jadi maksudna ke musonib di antarana adab-adaban atana pita takramana ngaji made dianjurkeun deui pamitiah sama si suami teh samemeh sateu acan naon nenden leungeunna ieu suami dina luhureun munan nu jadi istri itu tah kumaha heula tungtung leungeunna nu jadi panganten istri sareng dua sukuna panganten istri kunaon dina hiji wadah abaskom atanapi rantang itu nabaskom kumah ku suami na bari wa yusammi Allah maca bismillah nyebut dia suami ka Allah maca bismillah ka Allah bismillahirrahmanirrahim wisalliya sareng maca sholawat suami ala rasulihi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu sumaya terus ngepretkeun ieu si suami bidalikal mai ku itu cai teh anu geus ngumah sukuna jeung leungeunna jeung bacaan tadi teh kana juru atau tihang-tihang imah tapai dinding kamar kepret-kepretkeun sakurilingna dikepretkeun lain dibanjurkeun pakod waroda makanya tages datang naon anna pa'ala dalika sanyana migawena itu ngumah leungeun dua suku duana panganten istri terus dibacakeun bismillah sholawat sareng salam ka Kanjeng Rasul dikepret-kepretkeun kana dinding kamar maka yunfi eta ngeuweuhkeun ieu bacaan tadi asyarro kana kagorengan wa syaitona sareng kasetan bipadillah taala kalawan padilah Allah taala kalawan karunia Allah ku bacaan tadi dikepretkeun dina dinding-dinding tadi ya kagorengan nu di kamar panganten tadi jeung setan-setan di kamar tadi kalabur jadi aruh kalabur moal araya itu fadilah ti Gusti Allah karunia Allah oge wawaroda jeung datang deui an sayyidina katampiti gunungan urang sadaya Ali tegasna sayyidina Ali anna nabiya kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Nabi lahu ka Sayyidina Ali margi kawarida aya deui dina hadis pidauh Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali saur Kanjeng Nabi ida dakhalat al arusu baitaka pahla na alaiha saur Rasul ida dakhalat di mana-mana asup naon al arusu pangantenan di mana asup panganten baitaka ka imah anjeun pahla maka kudu ngudar anjeun ngalaan anjeun na alaiha kana dua senalna ieu panganten istri asup ka kamar maka laan ieu dua senalna wagsil saur Rasul kudu ngumbah anjeun rijlaiha kana dua sukuna ieu panganten istri bil mai ku cai jadi kumah dina wadah tadi teh terus di kumah gitu bari bacaan bismillah sareng sholawat warossi bihi jeung ngepretkeun anjeun bihi ku cai tadi menang ngumah suku dua tadi arkanal baiti kana dinding-dinding imah atau dinding-dinding kamar kepret-kepretkeun naon pangna kitu saur Rasul yadkhulu jama anu ngabacakeun tadi bari ngepretkeun naon ngumah dua suku bari ngepretkeun kana dinding-dinding kamar maka yadhulu maka bakal asup baitaka ka imah anjeun saha naon sabuna 70 naonana naon warnana minal barokati tina barokah warahmati sareng rahmat tah nu ngalakukeun gitu ieu wadah nu geus pake ngumah sukuna panganten istri
bari dibacakeun bismillah sholawat geus kitu teh dibacakeun kepret-kepretkeun, maka saur Kanjeng Nabi bakal asup ka eta imah 70 rupa kabarokahan, 70 rupa rahmat Allah. Itu Satimatun yang bagi peryogi li jauji pikeun suami lailata dukhuli dina peutingan ngaduhul. Naon alayada gana yen ulah ngantep atau ningakeun ulah ngantep ieu jauj ieu suami ahadan ka seseorang yakif anu cicing itu ahad ingdal babi dina lawang panto. Jadi penting deui ieu seorang suami ka istri ketika asup ka kamar panganten ulah aya jalma dina lawang panto ningalieun ulah kabuka wayahna ulah da mah bener itu. Geus asup ka jero kamar mah tutupkeun pantona jepret kunci ti jero ulah cenah muka gitu. Nah, ngarah naon supaya ulah aya jelema anu ngajanteng dina lawang panto teh li alla yuwaswisa supaya henteu ngariweuhkeun ieu ahad alaihi ka ieu jauh. Jadi ngarah teu riweuh pan urangna ge teu paruguh meureun pangantenna ge aya jalma dina lawang panto ngajanteng mah gitu. Eta ulah aya jalma anu ngajanteng dina lawang panto. Pan moal husu meureun digawena oge. Wa ayyubasito sareng ngabeberkeun ieu si jauj al arusa ka panganten bil kalamil hasani ku cariosan anu sae. Tah ketika asup di kamar punten terutama malam panganten keur panganten baru wayahna nyarios teh kedah cariosan nu raoseun, cariosan nu lemah lembut ka istri komo panganten baru mah ulah cariosan nu garihal, cariosan anu kasar, cariosan anu sae. Mimma nyatana tina perkara yak tadi nu ngarepkeun ieu emma al farha kana kabungahan biha ka ieu jaujah di jawalil wahsyati pikeun leungitna kasieun an hati jaujah. Matak suka kamar teh mun bisa mah ku cariosan nu sae dirayu da kahoyongna istri mah dirayu komoe ke panganten tos bahasa rayuna mah tergantung kumaha kebiasaan adat sakamampuan urang ngarayu di dinya kudu dipuji istri mah. Duh asa beuki geulis bae siga bidadari turun ti langit gitu. Aku mah we carana mah nu penting ku cariosan anu lemah lembut, cariosan nu pika resepeun ieu istri, cariosan nu matak ngabungahkeun ngarah naon ieu panganten teh ngarah leungit kasieuna ti eta panganten teh ulah sieun ulah disentakan panganten teh karunya atuh engke moal meunang kabungahan eta si panganten. Matak ajak ngobrol heula ulah langsung naon kaos hayam suka kamar langsung bawa kana luhur kasur gacek kocek-kocek leos ulah pake naon matak cek bahasa merefle aya muqaddimah matak aya adaban aya tata krama na satu acan ngajima. Naon margina margi painna likulidahilin maka sanyana eta tetepikeun saban-saban atau sakur-sakur anu asup dahsyatan ari aya kabingung. Margi setiap jalma anu asup terus mana anu karek asup bisi kabingung asup ka kamar komo karetan bisi aya kabingung gitu. Nah, kangaran ka panganten anyar ka asup ka kamar itu matak kudu bahasa anu lemah lembut, bahasa anu pika bungahin. Wa likulli gharibin sareng eta tepikeun saban-saban nu ngumbara wah satu nari aya kasedihan. Komo panganten awewena di tempat panganten lalaki mah wah kata bingung tambah ieu kudu kumaha matak nu jadi lalaki kudu pandai naon da gesah ieu panganten lalaki kudu pandai ngarayu pandai muji terhadap istri itu ngarah supaya ieu si istri ulah aya kasedihan. Itu malam panganten khususna itu malam kesenangan malam kabungahan yang deui termasuk adab-adaban dina bade ngajima masih di jero kamar teh deui pamitiasa ma wa ayyulak oma wa ayyal khoma sareng yen ngahuapan ieu jauh haka jaujah pi pammiha dina bahamna ieu jaujah minat tuami tina tuangeun wal halawat sareng manisan amis
salah salu komin karena tilu pirang-pirang huapan yang dari di jero kamar teh silih huapan di huapan pamajikan teh nu janten salaki huapan minimal tilu huap tilu senok bisa kagoku ramo mah gitu alus nama lo di huapan lo ku senok di ku ramo gitu. Nah di huapan tilu huap terus huapan deui nu amis-amis bade korma bade buah naon welah nu amis margi kamajaa seperti perkara janu datang ieu mah bidzalika kana ieu luqomah naon kamajaa naon al asaru asar sahabat apakah sahabat tah sahabat teh kitu ketika pangantenan teh sok ngahuapan heula istrina kudu amis-amis dihuapan minimal tilu huap ngan wayahna ulah dihuapan teh anu matak ngamaihkeun kana syahwat birahi gitu wa yajtaniba jeung kudu ngajauhan ieu jauh al atimata kana tuangeun allati anu tumitu nu ngamaotkeun ieu lati asahwata kana syahwat kade ulah naon ulah ngahuapan mere tuangeun ka istri anu matak ngamaihkeun kana syahwat itu diantarana kalbak ati sapertikeun sayur anu haraseum termasuk bayem gitu bonteng tahulah dihuapan bonteng asa teman tes malam panganten dihuapan bonteng gitu ulah eta teh cek di dieu mah matak naon matak maehkeun kana syahwat itu terus deui wal qur'i ulah dihuapan walu wal adasi kacangan syair oge wal asya ilham midati ulah ngahuapan perkara-perkara nu hararasum gitunya dibere nu harasum buah atah ulah malam panganten mah justru kudu dibere teh anu amis wasaumi ulah dibere dihuapan bawang bodas bawang beureum ulah ngahaja jauhan eta mah kudu dijauhan wayam bagi sarang peryogi ait naon ayu kola yang diucapkan dijauhi pikeun suami ba'da dukhuli sabadana ngaduhul dicarioskeun kaifa wajadta ahlaka kaifa kumaha wajadta manggihan anjeun ahlaka ka ahli anjeun tah gancangna carita beres weh geus ngaduhul geus beres jima weh da ieu mah engke aya dina bab gimana tata carana cara marawanana aya deui insyaallah kapayuna geus beres ngaduhul geus puas weh duanana tah istri teh ulah jempe geus beres mah berarti kan aya engke ciri-cirina suami nu geus laen mah tah tanya kudu jadi istri teh muncak bahasa kitab mah kaifa wajadta ahlakak kumaha menakana ka keluarga anjeun teh kumaha Kang gitu enak teu raos teu gitu tah ek misalnya ngajawab cek si suamina teh enak tawa puas baca kudu jadi istri barakallahu laka barokah muga ngaberkahan sa Allah Gusti Allah laka ka anjeun itu cek istri tak tadi nanya heula geus nanya terus baca barakallahu laka kama waroda seperti perkara waroda anu datang ieu seperti nulis kawarid dina hadis kudu kitu itu dina adabanana wa yusanu sareng disunatkeun li ahliha pikeun keluargana istri naon aya ba'su yen ngirim ya keluarga istri ilaiha ka ieu istri ka panganten istri panganten baru bihadiyati yaumisani ngirim hadiah poenan kadua hadiah poenan kadua aja papi poe kadua panganten itu tah kirim poe kadua panganten teh itu da geus meunang kanikmatan beureunan ku keluarga istri teh dianturan diberi hadiah itu sunat nama wa ayyazula sareng yen jarah ya keluarga teh silaturahmi datangan panganten baru teh haka ieu panganten istri ngadatangan ayazuroha saha maharimuha mahram-mahramna ieu istri panganten istri sami naja papiha dina poenan kadalapan pangantenanan istri jadi
tadina poenan kadalapan atau saminggu gitunya. Nya silaturahmi mahram-mahram teh adina panganten lanceukna panganten teh daratang itu nembongkeun naonna kabungahna tamplokeun duana keur ka panganten baru. Kama fa'ala sapertikeun tos yen midamel sa Ibnu Musayyab hina jawaja dina waktos nikahkeun ieu Ibnu Musayyab ibnatahu ka putri istrina ieu Ibnu Musayyab min Ibni Abi Hurairah ti putrana Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sakumaha nu tos dipidamel ku Ibnu Musayyab ketika anjeunna tos nikahkeun putrina ka putri Abi Hurairah gitu. Sakumaha hamalaha binafsihi mawa ieu Ibnu Musayyab teh menjadi ramana pangyanakeun naon hadiah teh keur saha keur panganten istri binafsi ku saha ku dirina ieu Ibnu Musayyab datang ka ieu panganten lailan ti peuting palamada kholat maka samang-samang salebet itu ibnatahu geus asup ibu putrana Ibnu Musayyab minal babi tina lawang panto geus asup deui geus dikirim ulah milu menok ngenong di dinya karunya bisi kaganggu keur pangantenan. Tanu jadi kolot sakuma dicontohan kuno jadi orang Ibnu Musayyab in soropa maka balik deui menakan we wungkul kan katingali kan panganten keur kabungahan kirim itu keluarga kumahramna tos kitu teh tong lila teuing gitu paling lila ge sajam teras mulih deui. Tangke datang deui longok deui sumajaat terus datang deui Ibnu Musayyab ba'da sabati ayamin sabada 7 pirang-pirang dinten. Pasallama terus sauluk salam ieu Ibnu Musayyab alaiha ka ieu panganten tadi teh. Sumakola terus ngadaus analdi mungkin adam rahimahullah. Eta nu deui eta mah adab-adaban sateu acan ngaduhul. Tangke aya deui sabada ieu aya pasal khusus adab-adaban ngajima. Nah, tata krama tadi ngadua ieu mah adab-adaban ngajima jeung padilahna kumaha tata carana ngajima teh nurutkeun Islam supaya menangkeun kenikmatan sareng sae dina naon kesehatanana tata carana jeung kudu kumaha deui. Insyaallah dina waktos sareng aya kesempatan urang lajengkeun dina waktos enjing. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarangan kudu majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.